Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya masuk ngerti aya orang Sunda, tapi mung gitu ngobrol bahasa Sunda. Padahal mainnya teh orang Sunda, genu gengsi gitu nya ngomong Sunda teh. Lahir di Sunda, lahir di Bandung, ngomong lu gue. Padahal sekarang tinggal logat teh, logat Sunda. Dahar ge bawa jeung naon beneran jeung tuh. Jeung tumis kentang beneran jeung ieu jeung jengkol. Tapi geus teu aneh aya kitu mah da geus teu aneh, bener geus teu aneh hasilna geus teu aneh. Ngomong, kemana lu? Kemana? Gua, aduh, asa kumaha gitu nya. Jadi intinya mah tong era ngomong bahasa Sunda teh kudu dimulai ku orang sadayananya. Hormat lur, orang lahir di Sunda, kudu cintai budaya orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong era ngomong bahasa Sunda.